Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparing rahmat jeung kesehatan ka urang sadayana. Shalawat salam ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan urang sadaya. Sakumna hadirin nu dipika hormat dina zaman kiwari saeur budak ngora nu kagoda kana pergaulan bebas, ieu hal kacida bahayana sabab bisa nyebabkeun rusakna akhlak jeung masa depan. Ku sabab eta, urang kudu bisa milih rarancengan nu sae jeung ngajauhan lingkungan anu goreng. Urang kudu inget kana kecap hikmah, asabisu salih yang pauk wasu yadmuru. Babaturan nu hade matak manfaat, nu goreng matak cilaka. Sareng oge hadis Rasulullah SAW, almaru ala daini kholili fal yangzur ahadukum man yukhalil. Jalma baris nuturkeun agama rancangan mangka titenan kumaraneh saha nu jadi rancangan. Hadis riwayat Abu Daud. Ayo urang sami-sami ngajaga diri, milih babaturan nu hade jeung ngahindar tina sagala bentuk pergaulan nu bisa ngasababkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.